Oh macu, kade hidup teh ulah nepi ka nyentak kanu jadi salaki, ulah ngagampilkeun kana sagala rupina. Sabab istri nu wani nyentak wani ngalawan kanu jadi salaki mah karma jeung dosana boroning jaga di akhirat. Di dunia keneh ge geus ditubrakeun ku Gusti Allah. Nyaeta dina rezekina geus kakurangan. Dina kahirupan sapopoena pasti ngarasa loba masalah, loba anu kurang. Cing ingetnya hidup teh kade ulah wanian nyapirakeun pagaweanana. Sabab alus henteu ge kudu disukuran, ulah nyapirakeun kana panghasilanana. Gede leutik oge kudu disukuri. Sabab anjeunna geus ikhlas berjuang demi urang. Anjeunna geus ngorbankeun nyawana boh lahir batinna demi urang. Jadi kade ulah nyapirakeun salaki. Sabab pagaweana lain mudah ku urang didangu. Pagaweana teh teu samudah ngabalikeun talapak leungeun. Tapi anjeunna rela teterekelan kanu jungkrang. Lincak kanu lain tincakeun demi melaan urang. Jadi urang sebagai istri ulah sok loba pamenta, tapi cukup bersyukur bisa hirup sederhana tapi bahagia. Jeung cukup ngadoakeun ka Gusti Allah teh mugia salaki abi salamet. Cing panjang umurna, cing dikuatkeun badan rohanina sareng jasmanina, tur cing dilancarkeun milarian rizkina kanggo nganapkahan anak istrina.